Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra, alhamdulillah Mang Barna tiasa napangandai mitra sadaya sakumaha biasa Mang dongengkeun kangge mitra-mitra sadaya neraskeun hanca garapan Mang anu nuju didongengkeun teh carita kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari kenging Aan Merdeka Permana. Mitra kaum dangu supados ulah seueuting yang kolong kana waktos mangga urang teraskeun hanca anu katuna waktos dinten kamari ke hanca anu katuna teh kamari teh parantos dugi ka gambaran jisim abdi curiga ieu ponggawa anu tujuan teh kabaud kana pola ngiwat nyima sumirat. Ceuk Kisena rada teu sabar sabab Kanjeng Dalem teu acan marios kajahatan ponggawa anu tujuan ieu. Dugi kadinya nya mitra hanca teh kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Nyangakeun ka sadayana sok kabarayun sadayana. Nurutkeun jajajan mah sia kabeh teh geus lila gumati di Padarman, tapi kunaon ayeuna make boga lampah euwah-euwah. Jeung saha kira-kirana anu mirucaan sia rucah teh? Saur Kanjeng Dalem ngawitan marios. Tapi saperti nu ti heula sakitu ditalek ku Kanjeng Dalem oge eta ponggawa anu tujuan teh anger nyieun gerakan tutup mulut. Kisena bati keheul jeung ngarasa kahormatan dinunganana asa dilelece. Dumeh eta ponggawa anger ngabigeu bae teh. Lamun mah teu dicekalan ku sanaya kana tangtu manehna teh geus nyiksa ponggawa teh. Gambaran ieu ponggawa teh sadayana oge bawahan kiparana. Ceuk Kisena tapi bari rada asa-asa ngabejakeunana. Katawis pameun teu Kanjeng Dalem teh rada benten. Ngan sanajan kitu oge anjeunna teh henteu ngahaja nawiskeun teuing. Coba atuh gerowan heula si parana gerowan, saur Kanjeng Dalem. Ponggawa duaan gewat diparentah sina nyusulan kiparan. Tapi heuleut sawatara lila teh eta ponggawa teh datangna ngaligincing. Hartina ari kiparana mah henteu kabawa. Nah kamana ari kiparana? Kapan manehna teh keur tatulin? Ceuk Kisena rada heran jeung curiga. Salaresna jisim abdi oge ngarasa heran margi di bumina kiparana teh henteu kasambak anu aya mah mung geureuhana bae waktos ditaros geureuhana henteu tiasa ngawalon tatag da. Saurna anjeunna oge bingungeun kunaon cenah carogena teh ingkah ti bumi dadak-dadakan. Ceuk laporan ponggawa. Ngadangu laporan ponggawa kitu katawis pameun teu Kanjeng Dalem rada robih. Atuh angot ari Kisena mah huntuna oge kadenge kekeret balas ku keheul. Sanaya ngajudi yen Kisena teh mimiti amek alatan curiga kana ketak kiparana. Sadaya ari sia kira-kira ngarasa curiga henteu ka si parana? Kanjeng Dalem ngadadak naros ka sanaya.
mungguh sanaya oge rewas da manehna teh sasat keur ngalamun atuh kulan jisim abdi ge aya emutan kadinya mah namung ngan kumaha saraya semua nari perkawis kacuriga kagan para nama jisim abdi laros aya namung kacuriga teh mung anu aya patalina sareng diiwatna Nyimas Sumirat bae nu hartosna jisim abdi mah teu gaduh kacuriga anjeunna kabaud kana urusan politik ceuk sanaya nemongkeun pamadeganana geuning sia mah make bisa boga pamanggih sarupa kitu nah hati mana eta jualna saur Kanjeng Dalem mungguh ngaraos heran dumeh sanaya boga pikiran sarupa kitu jisim abdi sok nalingakeun gan parana anjeunna teh katawi siga anu aya hate kadua leutik ka Nyimas ayeuna saupami Nyimas Sumirat aya nu ngiwat tiasa bae eta teh kureka perdaya gan parana kitu manawi gambaran. Kami percaya sababnya rindatna beda si parana ka anak kami deh tapi kumaha bisa sia nyaho yen si parana henteu kabaud kana urusan politik saur Kanjeng Dalem deui margi ku jisim abdi katawi srehna gan parana mah dina sadidintenna teh henteu oleh babakti ka nagara kalawan ridho sareng sukalila kapan waktu sidileuweung haur sabatawis bulan kampeker oge anjeunna mah sakitu lares-laresna hoyong nyerek aki-aki anu pajar sok wangkelang ka nagara teh saban anjeunna cacarios sareng bawahanana mung perkara karaman anu kedah dicangkalak ku aranjeunna bae teu aya anu sanesna deui ceuk sanaya siga anu ngabela kiparana kitunya saur Kanjeng Dalem ungut-ungutan namun gambaran jisim abdi mah malah teu sapagodo sareng pun sanaya teh urang ulah lali yen kiparana teh turunan Umbul Cilaku anu janten korban peperangan sareng Banten dina tahun 1680 urang teh kapan masih keneh emut yen kulawarga Umbul Cilaku teh ngaraos teu genah ku ayana eta kajadian teh ceuk kisena ngasongkeun pamanggihna ngadangu caritaan kisena Kanjeng Dalem teh katawi serumeng hapsumpeg haritos kitu mah anjeunna neuteub ka ponggawa anu tujuan teh lamun mah maranehna ieu acan daek baraka hade diberok heula bae atuh lain kunaon-naon ieu mah jang ajen diri urang maranehna teh eces geus wangkelang ka pamarentahan anu syah upama ku urang dilepaskeun kitu bae rek dikamanakeun ajen diri urang saur Kanjeng Dalem akhirna atuh kusabab teu bae daek balaka ponggawa anu tujuan teh dicangkalak tur diberok di pangberokan mitra kaum dangu kacaturkeun isukna pasosore tarojol surat teh eueuh anu ngaku ti mana jeung saha anu nganturkeunana nyaho-nyaho teh geus aya di hareupeun panto pendopo bae sanaya jeung kisena ngadadak diangkir ka pendopo iya aya surat ancaman keur kami ya saur Kanjeng Dalem
bari nemongkeun surat kaki sena jeung ka sanaya. Aneh akal sanaya mah teu bisa maca atau manehna ukur ngadedengekeun kisena we anu harita maca surat teh. Surat teh diilo ku kisena kieu cenah. Wiratanu saupama nepi ka peuting ieu sia henteu serah bongkokan ka kami, nya dina peuting ieu keneh oge anak sia anu nalahna Nyi Mas Sumira teh bakal balik ngaran nonanda Ki Kartadita. Ngadenge eusi surat anu diilo ku kisena sanaya munguh muridi ngabandunganana teh paingan atuh Ki Kartadita teh dianggap karaman anu mawa bahaya. Da buktina nyuratan oge kekecapanana teh manis sakitu sugalna. Kacipta Ki Kartadita teh jalmana barangasan jeung gede amek. Atuh ari palebah dieu mah montong borosana ya dalah Kanjeng dalam anu katawi sabar oge kapan pamunteuna teh meni jadi sakitu euceuyna. Kumaha atuh salajengna gambaran? Ceuk Kisena meni ngalaper awakna bawaning ku amek. Saenggeus ngahuleng sawatawi salamina Kanjeng dalem nembe nyawara. Tapi kituna teh lira anu khusus ditujulkeun ka sanaya bae. Jig sia bebela ka kami. Engke ku kami sia dibenum pangkat. Saur Kanjeng dalem neuteup seukeut ka sanaya. Tapi tina kongkolak socana kebek ku pangharpan. Sabenerna mah sanaya teh asa kasigeung. Piraku cenah dipentaan tulung bae. Mani kudu narima buluhan. Ceuk itungan sanaya nulungan kasalamatan nyawa Nyi Mas Sumirat mah lain urusan politik tapi urusan kamanusaan. Atuh kusabab gitu mun manehna daek nulungan mantong make hayang diburuhan sagala rupa. Ngan sanajan hatena rada kasigeung oge henteu ari ditemongkeun ku semu mah. Malah anu eces mah sanaya teh ungeuk mani sumanget pisan. Kanjeng dalem ngaraos reueus dumeh sanaya ungeuk mani saged. Atuh ari geus kitu majung bae sanaya teh amitan. Sanaya kami oge kudu milu yeuh. Ceuk Kisena pipilueun cengkat. Ulah kan cenah. Margi jisim abdi moal ngalibetkeun pasukan. Ieu mah bade ditaleungti ku sorangan we. Temal sanaya narah di banduan. Atuh lamun kitu mah kami ge rek serangan we milu ka sia teh. Omong Kisena keukeuh hayang milu. Sanaya ngahulang heula sakedeung. Atuh ari kitu mah nya telanggung bae. Ceuk sanaya akhirna. Kanjeng dalam oge kalaresan satuju. Kisena milu teh. Tapi mangkade sia jadi katambahan berat. Sabab kasalamatan sena oge jadi tanggung jawab sia eta. Saur Kanjeng dalem. Mungguh matak tegenah keur sanaya. Sabab ieu teh sarua jeung nyebutkeun yen Kisena teh ukur ngahalangan tugasna wungkul. Sanaya mah teu ungeuk. Kajaba ukur cedoknya mah. Atuh ari geus kitu mah duanana teh ngalabring ninggalkeun pendopo. Di tengah perjalanan sanaya nyarita ka Kisena. Gansana hapunten nya wireh Kanjeng dalem jumarios kitu ya. Cek sanaya inget deui kana cariosan Kanjeng dalem.
Tenaon-naon sabab kepanggih kapan pangabisa kami teh jauh sahanapun sia. Walon Kisena rada nguyung. Sanaya kami teh sadar boga pangabisa teh sabenerna mah teu sapira. Atau kusabab gitu merenah saupama Kanjeng Dalem nyarios kitu teh. Kami janji mun sia hasil ngajait nasibna Nyi Sumirat, kami rek satekah polah usul malar mun sia dibere pangkat di padaleman ulah kagok. Sabab tetela kapan pangabisa sia teh lain pangabisa nu jore-jore. Ceuk Kisena sajujurna ngadenge caritaan Kisena sanaya menika cida kagagas. Lain kagagas dumeh Kisena rek mantuan ngusulkeun mere pangkat luhur, tapi kagagas ku paripola Kisena. Samalah sanaya teh ngagerenteus dina hatena. Henteu kabeh jalma ngaku kana kahengker dirina. Da lolobana mah jalma teh sok hayang diaku pinter. Sanajan kanyawan bodoh oge. Loba jalma bodoh anu ti poporose hayang jadi pangkat. Mudagna teh lain keur umum, tapi keur dirina pribadi. Geuning Kisena mah teu kitu. Pujieun pisan Kisena mah. Ceuk hate sanaya. Ieu teh ukur disedem bae dina hatena, henteu ditepikeun deui ka Kisena. Jeung omat ti samat ayeuna mah sia teh montong ngahormat kaleuwih ka kami. Lamun mah lain kami anu kudu hormat ka sia. Nya alusna mah urang anggap babaturan we urang duaan teh. Ceuk Kisena deui. Teu kenging kitu atuh gansena sanaos kumaha bae oge. Pan agan mah teu menak. Walon sanaya teu geunah ku polah Kisena. Dicaritaan kitu Kisena mah ukur mesem. Cacah jeung menak teh ukur sesebutan manusia. Eta mah meureun kabeneran kami bareto turunan umul. Jadi bae kaurugan teu menak. Padahal adi dina nas-nas nama harkat manusia teh luhur handapna lain dumeh menak jeung cacahna. Tapi nu eces mah dina ajen-ajen paripolah kemanusiaanana. Tuh geura ilikan kiparana. Ceuk Kisena. Basa nyarita kitu sanaya asa diingetan dumeh tadi Kisena teh ngarasa curiga ka kiparana. Nah kunaon gitu ari kiparana. Ceuk sanaya kerung. Heueuh. Kiparana teh turunan Umul Cilaku. Anu tiwas di pangperangan dina nyang hareupan musuh ti Banten. Harita Umul teh henteu panuju Cianjur kaereh ka Batavia. Ngan kusabab manehna leuwih mentingkeun persatuan, Umul Cilaku teh henteu nemongkeun semu. Eusi hatena disedem we. Tah dina mangsa pasukan Banten ngarurug Cianjur tur nepikeun ka KDC, Kanjeng Dalem teh nyuhunkeun bala bantuan kumpeni ti Batavia. Tapi edas urang Batavia teh tong boroning datang bantuan. Surat Kanjeng Dalem oge teu dibales-bales acan. Rupana sanajan secara de jure kumpeni teh geus ngawasa ka wewengkon Cianjur. Tapi ari palebah aya ririweuh mah maranehna teh teu daek tanggung jawab. Cianjur diantep pak-pikpek ngurus urusana sorangan. Ceuk Kisena. Geus kitu kumaha saterusna gan? Geus disebutkeun ka kami teh. Ulah nyebut juragan, ceuk Kisena ngageunggeurekeun. Nya, heuh ari kitu kaya anjeun mah Kisena, tapi cacarita Om Hang kieu teh mun keur paruduaan. Ari di hareupeun batur mah angot di hareupeun anak buah anjeun, kami teh bakal tetep ngajaga sopan santun. Gitu. Nya teu naon-naon gitu oge. Ngan ari anjeun geus dibenum pangkat tur jauh saluhureun kami mah nya wayahna we giliran kami anu kudu hormat. Bener. Nya kumangke
okewe mah temal sanaya sanggeus ditanya sakali deui Kisena neruskeun carita anana. Umul Cilaku teh gugur di pangperangan hari kahayang kiparana anu jadi gaganti umul di Cilaku teh nya manehna pisan sabab kaereh turunanana umul hebeul. Tapi duka kunaon Kanjeng dalam henteu ngabenum kiparana. Kiparana mah malah ditarik bae sina babakti di padaleman. Sina mingpin pasukan prajurit. Kitu ge henteu sagemlengna prajurit aya dina kakawasaanana. Nah kapan sawareh mah dicekel ku kami. Ceuk Kisena nerangkeun ngeunaan kiparana. Kami mah tetep ngarasa curiga. Yen kiparana teh neuneun katugenah. Nu matak basa ngadenge laporan anjeun teh sanaya. Kami mah geus teg bae yen kiparana teh kabaud kana gawe-gawe teu bener anu dipilampah ku Ki Kartadita. Kami ngajudi bisa jadi kiparana teh jadi kaki tangan Ki Kartadita. Ceuk Kisena. Ngadenge caritaan Kisena kitu sanaya mah henteu ngomentaran. Bisa jadi cenah anggapan Kisena anu bener sabab kukumaha bae oge Kisena mah apal bener kana paripolah kiparana. Beda deui jeung manehna anu kakara apal bubulanan. Ngan sanajan kitu oge anger we ari hate leutik sanaya mah henteu ngajudi leuwih jauh ngeunaan paripolah kiparana. Da ceuk manehna mah kiparana teh henteu boga ingetan anu sakitu jauhna. Ceuk kasarna kiparana mah teu boga gerak-gerak politik. Da katingalina teh ku geus dibenum jadi kapala pasukan oge geus ngarasa untung. Tapi nya kitu teh deui ngaranna oge politik. Politik mah sakapeung teh sok jahat. Mana anu bener jeung mana anu salah teh sok hese kacekelna. Aya anu katingalina bener padahal henteu. Pon kitu deui aya anu katingalina salah. Da ku sasaha tukang didedet-dedetkeun bae. Kanyataanana tacantang tuh kitu. Aing mah wani nyarita kitu teh da geus kaalaman kesorangan. Kurang kumaha aing teh dituding hianat ka bangsa. Padahal cek rarasaan mah teu kitu. Bareto bae Ki Mas Tanu ku sararea keukeuh dituding teu bela ka bangsana sorangan. Padahal aing pisan anu nyahona oge yen Ki Mas Tanu teh sakitu teu neung-leungna. Malah nepikeun ka dibuang ku kompeni ka Afrika Kidul 50 tahun ge ku alatan dianggap ngalawan ka kompeni. Ceuk hate sanaya. Mitra kaum dangu di tengah jalan Kisena kakara nanyakeun hare ka mana ngajujut bapa maling anu ngiwat Nyimas Sumira teh. Ulah kudu susah-susah. Da ceuk kami mah Nyimas Sumira teh disumbutkeun di jero padalaman keneh. Omong sanaya. Baruk kitunya. Kisena Allahok heraneun ku caritaan sanaya. Nya. Kami mah pan dianggalna oge teu oleh ngarasa yakin. Yen anu ngiwat Nyimas Sumira teh urang jero keneh. Jeung saupama kitu tangtu Nyimas oge henteu dibawa jauh. Ceuk sanaya mani yakin pisan. Kek. Ti mana kisilah ngarasa yakin? Tina pangalaman. Bareto kami remen rerejengan jeung Ki Manggala urang Banten. Manehna mamun mikir teh sok sabalikna tina jalan pikiran batur. Jadi kami ge sabenerna mah nurutan manehna. Kami boga sangkaan
ya Nyi Mas Sumirat teh disumputkeun anak henteu jauh-jauh teuing. Nah kiselah make bisa ngarasa yakin gitu. Cek Kisena keugeuh panasaran. Kusabab musuh moal ngajudi. Yen urang mikirna kitu. Tak kusabab manehna yakin yen urang moal ngajudi kitu. Kusabab manehna nyangka yen urang teh ngajudi Nyi Mas Sumirat dibawa jauh. Nya akhirna mah musuh teh ukur nyumputkeun Nyi Mas Sumirat di tempat anu deket bae. Ceki Manggala harita teh cenah panyumputan anu pangamana teh malah di tempat anu dianggap bahaya. Jadi teu mustahil musuh teh nyumput nama di wewengkon padaleman bae. Lamun kisila geus ngarasa yakin gitu, atuh naha ayeuna make ngajak lempang jauh sagala. Cek Kisena anger panasaran jeung teu ngarti kana jalan pikiran sanaya. Ditanya kitu sanaya mah ukur nyenghel. Cing, naha anjeun make ngajak lempang ngajauhan padaleman heula? Ari yakin musuh aya di ditu? Cek Kisena panasaran. Maksudna mah teh lian supaya musuh nganggapna urang teh geus salah ngajudi karena jalan pikiran manehna. Tah lamun geus kitu atuh rasa hati-hati maranehna teh bakal ngurangan. Cek sanaya munguh matak ngagebeg keur Kisena. Kisena sing inget kapan surat teh netelakeun yen mun peuting ieu Kanjeng dalam henteu serah bongkokan Nyi Mas Sumirat bakal digunasika. Kiranya surat teh teuing di mana jolna nyaho-nyaho geus aya dina panto pendopo. Eta surat tepina pasosore. Ari ancaman apan ukur dibere tempo nepi ka peuting. Lamun mah Kanjeng dalam bade taat kana isi surat. Reka saha ngabejakeunana jeung rek kumaha bisana anu nulis surat nyaho yen Kanjeng dalam ngagugu atawa henteuna. Tah ieu ukur bisa dipilampah saupama anu ngancam-ngancam teh sabenerna mah keur aya di lingkungan padaleman kene. Kumaha ngarti? Ngarti teu Kisena? Cek sanaya neuteub seukeut kanu diajak sacarita. Kisena ukur ngahuleng sakedeung malah sanggeus kitu mah manehna teh nepak ping-pingna sorangan. Duh, dasar aing nu bodoh. Sia nu pinter sanaya euy. Telepat paninggal Kanjeng dalem. Sia teh heueuh pantes dibenung pangkat anu luhur. Hampura kami, hampura sanaya. Ceuk Kisena nepakan tonggong sanaya atoh jeung eueus ningali kabinekasan sanaya dina mikir. Ulah gitu. Kami mah teu pantes jadi pangagung. Bisa maca ge henteu. Ceuk sanaya hanap asor. Atuh eta mah perkara gampang. Ye, di padaleman teh geus rea guru anu pinter ngawurukan maca jeung nulis seratan Laten. Malah lamun sia ngarasa era keun bae isuk pageto diwurukan ku kami. Jero saminggu ge tang tu bisa euy. Tang tu bisa. Ceuk Kisena bari seuri. Tapi omat mun narima rezeki agehan atuh kaminya. Ceuk Kisena ngagak-gak seuri. Pohoe yen harita teh keur boga pancen anu kacida pentingna anu ngabaud kana nasib nagara. Atuh ari geus kitu mah maranehna teh baralik deui
Kak padaleman urang nungguan poe kena peuting we heula ceuk sanaya Kisena teh ayeuna siga anu geus percaya sagemlengna kana kamampuh mikir sanaya atuh kitu sababna manehna teh loba tatanya deui langsung satuju we sabot nungguan peuting sanaya tetelepe ka Kisena ngeunaan babagian komplek pendopo kaasup wewengkon padaleman sagemlengna sanaya oge tetelepek ngeunaan di mana bae ayana bale kasatriaan jeung di mana gudang-gudang ayana atuh kusabab Kisena mah geus apal pisan henteu hese yang manehna mah nerangkeun anu cikeneh ditatanyakeun ku sanaya teh sangeus sagemlengna diapalkeun ku sanaya giliran manehna ayeuna mah anu mere penjelasan ka Kisena. Kisena apa pisan teu sabaraha jumlahna penggawa anu aya dina pimpinan anjeun? Kabehna mah aya 30 urang. Nah kumaha kitu? Kela. Yakin teu yen maranehna teh bilu ka urang? Ceuk sanaya megat kalimah. Ditanya kitu Kisena ngahulang heula. Ari sakanyaho kami mah maranehna teh satia satuhu ka Kanjeng Dalem. Nah kumaha kitu? Lain naon-naon. Ngan ieu gerakan teh kudu diwengku ku ponggawa anu satia. Cek pangrasa kami mah ponggawa anu jumlahna 30 urang teh satia lah jeung satuhu ka kami nya. Halus atuh ari kitu mah. Ayeuna hayu urang atur kieu. Ceuk sanaya deui bari saterusna mah manehna teh ngatur siasat. Penggawa anu 30 urang teh urang bagi-bagi. Sawareh kudu naleungtik bale kasatriaan. Sawareh kudu nalungtik gudang-gudang jeung sawareh deui kudu mariksaan istal-istal. Kumaha? Bisa teu Kisena mimpina? Ceuk sanaya neuteub ka Kisena. Ya tangtu bisa tapi lamun penggawa dititah nalungtik eta tempat secara terang-terangan meureun baris kanyahoan ti anggalna ku musuh keun bae malah mah setengah dihajasina kitu har teu puguh ieu teh ceuk Kisena teu ngarti kana siasat sanaya. Sok we guguh heula ka hayang kami. Anu penting kusabab ieu gerakan urang teh pasti bakal kanyahoan ku musuh. Atuh para penggawa teh kudu dipapadonan supaya iatna kudu caringcing pageuh kancing, kudu saringset pageuh iket. Anu mata kudu tatan-tatan kitu teh sabab bisa lumangsung pertempuran. Ceuk sanaya. Diomongan kitu Kisena ngahulang heula. Ngan saterusna manehna teh ungeuk tanda satuju. Atuh ari geus badami kitu mah Kisena ditetah init ti heula. Biur bae Kisena mah init. Initna rarencepan sabab mung waka kanyahoan ku musuh. Saenggeus Kisena init giliran sanaya anu bagerak. Ari manehna mah initna teh lain ka mana lain ka meuni. Tapi sacara rerencepan asup ka komplek pendopo. Atuh da komplek pendopo teh kawilang lega lian ti lega teh masih keneh loba patempatan anu arang kaambah ku jalma saliwat atawa paling henteu saupama teu perlu-perlu teuing mah urang pendopo teh moal deuk lahaloho ka eta tempat. Model ayeuna tacantang tu penggawa pendopo make deuk papariksa ka eta tempat sabab sarerea geus miheulaan boga dugaan yen Nyi Mas Sumira teh diiwatna dibawa lumpat ngajauhan pendopo.
Sanaya ajeleng-ajelengan dina hubungan pendopo sanggeus manggihan genteng anu aya di luhureun kamar Kanjeng Dalem. Sanaya ngudar genteng hiji-hiji. Sanggeus dikira-kira awakna bisa moplos, sanaya langsung norobos jeung nyumput dina para. Kabeneran aya liang, atuh sabatae manehna teh ngintip ka handap. Di handap kabireungeuh adegan anu matak pikareuwaseun. Tetela Kanjeng Dalem teh keur diuk papahareup nyang hareupan hiji lalaki sembada. Sanaya mah apal pisan. Eta lalaki teh anu geus ngakalakeun Kisena jeung Ki Parana, tur anu geus nulungan aki-aki teh. Yen musuh bakal nyulusup langsung ka jero pendopo, eta mah geus diduga ti angalna. Tapi anu sanaya teu nyangka mah waktuna mani gancang teuing. Padahal aing teh geus ngajudi kitu. Jeung aing teh geus ti angalna boga niat ngintip-ngintip dina ieu para. Tapi kabuktian geuning musuh mah geus leuwih ti heula. Untung tadi aing hati-hati pisan. Lamun teu kitu tangtu aing katohyan. Ceuk hate sanaya. Sanaya eureun mikirna sabab kadenge di handap aya tanya jawab. Naon anu dipikirkeun ku anjeun teh? Teu gampang dijalankeun kitu bae Dita. Saur Kanjeng Dalem. Sanaya ngagebeg. Horeng ieu teh Ki Kartadita teh nya anu cek kumpeni mah karaman anu kudu ditumpes sabab bakal ngabahayakeun nagara. Teu sangka aing teh ti samemehna geus kungsi tepung jeung manehna. Ceuk pikir sanaya. Memang gitu pisan. Naon anu keur dipikirkeun jeung diraranjang ku kami teh moal gampang dijalankeun. Tapi sing inget, eueuh perjuangan anu henteu nada resiko. Pikeun ngudag kadudukan anu leuwih mulia. Bakal leuwih hade bajuang di batan camakblek kitu bae. Cing pikirkeun sing teleb. Na teu era andika kasasama urang Sunda. Kaban batur mah geus sakitu lawas cenah bajuang. Pikeun ngabela kamardikaan. Ulah salah. Urang teh salila ieu. Ngan dipepehek bae ku bangsa jeungeun. Baheula tanah priangan teh dikawasa ku Mataram. Ayeuna sanggeus Mataram digubrak ke kawasan teh pindah ka VOC. Kitu jeung kitu we harkat urang teh. Ukur dialung boyongkeun ku batur. Ceuk Ki Kartadita ka Kanjeng Dalem Wiratanu. Hari anu diajak cacarita gawena teh ukur gogodeg jeung rumenghap. Kumaha Wiratanu? Jawaban ari kaula. Nanika teh rek ke camakblek kitu bae. Ceuk Ki Kartadita sasat nangtang-nangtang jeung ngangkrang pisan bangunna teh. Sanaya munguh teu geunah hate. Kanjeng Dalem teh kapan jalma anu kacida dipihormatna di padaleman mah. Tapi naha atuh ayeuna mani dicacampah di wiwirang. Untung eueun nyaeun. Mun teu kitu mah meureun ajen Kanjeng Dalem teh munguh ngagecret. Ceuk hate sanaya. Saenggeus ngabetem sawatara lilana. Kanjeng Dalem Wiratanu neme tiasa sasauran. Dita, samemeh ia ngajawab panalek sia. Ayeuna aing heula anu rek datanya. Cing, aing rek nanya ka sia. Ari tareka sia teh. Saanyana jeung saha? Saur Kanjeng Dalem neuteub seukeut ka Ki Kartadita. Dari saha? Kade ulah salah sangka. Lamun mah kaula ayeuna nitah ka Andika supaya ngecageun kalungguhan.
Ulaku mau wani nyangga eta kalungguhan deh jang kami. Nya kami tengah rasa hak di Benum jadi dalam di Cianjur. Sabab bisa memeh Ki Jaya sasana ngumbara kadieu ti tatara. Sagala herang ini agi gaula magis matu di Camapag. Ayeuna kami hayang ngarebut kadalaman. Lain dumeh rek nyusul hak. Lain jang kepentingan pribadi. Tapi sagalana estu jang kepentingan rakyat. Ceki Kartadita tatag. Ngadangu eta caritaan Kanjeng Dalem katawis ngehkeh gumujeng. Nah ini ka make yang serikeun segala Pak. Ceki Kartadita tuh genah. Dumeh disengsirikeun. Cager harta mitra hanyakal kabujeng neng. Hatur nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.